Bah, enjing akang bade miwarang ka Abah. Pangalakeun awi jang ka masjid enjing. Saha nu hajat akang? Sanes nu hajat. Pangalakeun awi. 2 mingguan deui hajat teh nahan teu ngadadak. Eueuh nu hajat eueuh. Pangalakeun awi jang ka masjid. Ngawinkeun saha Neng Wulan? Oh no! Ieu mah matak daek darah ieu mah. Neng Wulan mah alit keneh Abah karek genep tahun sanes ngawinkeun. Pangalakeun awi jang ka masjid. Duh kumaha ieu teh. Geus we ayeuna mah pameulikeun rokok weh. Deuh, garpit aja. Sabungkus. Rokok. Garpit. Nah, ai aki-aki aya dipameulikeun rokok karek ngawat.